Jiwaraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Saraswati jadi minang ngabalieur bari pipina bareubeum sabab si Rawing teu boleh nyaritakeun ngeunaan kasuka jeung kacintana ka dirina. Kiwira anu harita cumarita deui. Nu mata kudu gancang sehat deui jang Rawing mah. Sabab sanunya isuk page tojol anu datang li jago atawa jawara nu hayang ngalajiwa urang. Alatan hayang menang hadiah tina sayembara jiwa. Kan sok sanajan kitu kula bakal tetep tenang mun ningali jang Rawing dina kayaan sehat mah. Nya bener Ki. Tak tage anu botak katinggang toge Ki. Nu mata ulah rek aya nu nyinggung perasaan Saraswati atawa nganjerikeun hatena bisi ini ti dieu Ki. Atuh Saraswati ini mah cilaka, celemut meureunan, ceregeg, cerekeuk. Cekleuk hayam paeh Ki. Nah jig kana hayam anu nyekleuk ai jang Rawing. Nya, ai aki apanan kuring dicakek. Lantaran Saraswati ngencar, susah diteanganana. Ngan akang percaya Saraswati moal ninggalkeun akangnya. Sabab akang oge moal rek ninggalkeun anu geulis. Bener teu Saraswati? Raswati semu baeud tapi di barung jeung imut harita nyarita ka si Rawing. Duh Kang Rawing mah ngobrol teh kadinya wae ih. Cek abdi oge ayeuna mah Kang Rawing sing seueur istirahat atuh Kang. Ngara enggal pulih kaayaan kesehatan. Itu sehat mah akang tepan kabina ge langkung sugema Kang. Beres Saraswati lah. Kuminang dicepengan jeung diusapan ku Saraswati oge tatu akang tangtu tereh cager atuh Saraswati. Lita deui lah. Lapar ieu duh daang jeung pais gaang ngeunah cigana heueuh. Terus ditumpangan ku lege. Duh, peet mereunanya. Kiwira jeung Nyi Warsih mineng saleuri ngabandungan sikap jeung caritan si Rawing anu memang kawilang bebas lepas bangun anu ngukut anu teu ngukut kabingung atawa boga masalah. Sedengkeun di tempat sejen jaka bandang anu kapaehan harita sadar tina kapaehanana. Irungna ngambe bau anu aneh. Waktu ngulisik sadar, jaka bandang rucang riceng bari ngahuleng. Sabab ngagoler dina luhur jukut garing. Waktu panona ngareret kabelah katuheun jaka bandang kerung lantaran aya jaka anu diuk dina catang bobo bari nyerebungkeun haseup tina cangklongna anu diseuseut. Saha dika? Cek jaka bandang nanya bari ngonial hudang lalaunan. Tenang jaka bandang. Kuring nu katelah makomara Dewa Asmara. Kaayaan urang duaan sarua pada jadi musuhna si Rawing. Kuring ngabandungan mangsa lumangsuna kajadian waktu keur tarung icin jajaten ngalawanan si Rawing. Waktu jaka bandang kapayahan ku kuring terus dibawa ka dieu. Pikeun nyadarkeun kaen jaka bandang, kuring ngahaja nyeungeut dupa pamulih jiwa. Haseupna anu kaiseup jadi menyadarkeun andika jaka bandang. Jaka bandang diupah hareup-hareup jeung komara si Dewa Asmara. Jaka bandang jadi ngarti yen komara si Dewa Asmara geus nulungan dirina mawa ka eta patempatan sarta nyadarkeun dirina nu teu inget di bumi alam. Karasa ku jaka bandang dadana anu nyeri. Sakujur awak asalalinu satulang sandi. Nandakeun dirina nyandangan tatu di jero dina waktu harita.
kanuhunkeun ka anjeun anu geus tulungan dari kuring Komara. Tadi nyaritakeun gayaan urang memang sarua musuhna si Rawing. Nah akung sifat lalaki itu jeung si Rawing. Bener kungsi Jaka Bandang. Terus terang kuring sorangan kudu ngaku. Si Rawing anu nyangking ulin karuhunan memang hebat Jaka Bandang. Kawilah ngalaman hal anu sarua. Kuring oge kasoran eleh jajaten ku manehna. Jadi pikeun ngabinasakeun si Rawing memang kudu tiangan cara anu sejen Jaka Bandang. Maksudna cara anu sejen kumaha Komara? Sarana eueuh dipikeun ngabinasakeun si Rawing, urang kudu ngahijikeun diri Jaka Bandang. Ngagabungkeun ilmu jeung kakuatan urang duaan. Maju babarengan ngabinasakeun si Rawing. Ku cara kitu kuring boga kayakinan si Rawing bakal bisa dialah nyawa Jaka Bandang. Komara si Dewa Asmara negerakeun pamikiranna ka Jaka Bandang. Katingali Jaka Bandang ngahulang sakedeung siga anu keur mikir. Neuteub ka Komara terus nyarita deui. Pemikiran anu hade jeung asup akal Komara. Ngan nirikana kayaan kuring ayeuna anu keur nyandangan tatu di jero. Balukana panarajangna si Rawing. Asa jadi letik hati oge. Sok sieun kata terusan lila cager. Ieu tatu di jero teh ye Komara. Tenang Jaka Bandang. Kuring boga ubar anu ampuhkeun ngubaran tatu di jero. Teu kudu salampang. Anu penting urang ayeuna kudu boga sikap jeung pamadegan anu sarua. Sabab iwal ti eta jalan hiji-hijina mun hayang ngabinasakeun si Rawing. Jaka Bandang ungut-ungutan nandakeun nya tujuan kana jalan pamikiran Komara si Dewa Asmara. Saterusna Komara si Dewa Asmara mere ubar anu aya dina awi wulung sagede curug. Di jerona aya cai ubar anu terus diinum ku Jaka Bandang. Sanggeusna nginum ubar ti Komara, harita si Jaka Bandang diuksila bari ngatur napasna. Ubar ti Komara si Dewa Asmara kawilang ampuh. Jaka Bandang bisa ngarasakeun kanyeriina radang urangan. Mangsa wanci peuting sumandi. Jaka Bandang jeung Komara nyieun seuneudurukan. Keur eusi beuteung mah Komara geus nyadiakeun hayam leuweung meunang newak sadua-dua. Atuh bari si deru teh harita bari meuleum daging hayam leuweung. Bari sajaroning si duru seuneudurukan sangkan ulah katirisa. Jaka Bandang jeung Komara si Dewa Asmara nuliskeun obrolanana. Komara anu harita keur cumarita. Kari tinggal nunggu waktu nu pas. Anu jelas sanggeusna urang hejikeun diri mah. Si Rawing oge tangtu bakal sentareun hatena Jaka Bandang. Manehna oge geus bisa ngijir kumaha kakuatan gabungan ilmu urang duaan. Bener Komara. Terus terang pengalaman karanapan ku diri kuring kawilang pengalaman anu munggaran. Ngalaman kasoran eleh jajaten kulawan. Sarua jeung kuring Jaka Bandang. Lebah dieu memang kahebatan ulin kahuruan ilmu silat pinunjul anu kacangke ku si Rawing. Anu matak pantes mun pamukiman gorombolan macan liar diburak bari ku si Rawing. Malah jadugna anu katelah bah bewok oge ajal pati ku leungeun manehna Jaka Bandang. Memang eueuh dinu jadi rasa kapanasaran ke diri kuring. Kajaba ti bisa ngabinasakeun ngalajiwana si Rawing. Mun canaksana sigana matak paeh panasaran Komara. Sarua pisan kuring oge memang kitu Jaka Bandang. Anu jelas urang kudu percaya karena kemampuan diri urang duaan. Ku kakuatan gabungan urang duaan geus bisa dipastikeun si Rawing bakal dengar cadas Jaka Bandang. Manehna bakal binasa ku leungeun urang duaan Jaka Bandang. Geus kitu we meureunan dikersakeunana. Kartika
anu keur lumampah tanpa tujuan bet jadi katarik hatena ningali aya 2 urang jalma anu keur siduru-sinudurukan tur di tempat anu kabilang ti iseun jauh ka lembur. Kartika jadi penasaran hatena. Terus ngadeukeutan sarta nyumput di balik riribunan jeung tatangkalan ngadengekeun Jaka Bandang jeung Komara anu keur guntreng ngalobrol. Beuki katarik hatena. Sabab anu jadi bahan caritaan eta 2 jalma teh nyatana Sirawing geuningan. Kaayaan pribadi Kartika memang geus beda. Abong kina jalma sokeun ku euwah gingsir. Kartika anu ngarasa nyeri hati lantaran boga anggapan Sirawing henteu tanggung jawab tur hianat kana cintana. Harita tina deudeuh beut jadi geuleuh. Tina cinta jadi ngewa. Dina jero dadana ngakedur hurung seuneu amarah hayang males kanyari ka Sirawing anu dianggapna geus ngancurkeun kahirupan jeung pangharepanana. Gerakan Kartika sabenerna mah kawilang ati-atina kereran teu serikna nahan napas. Sabab garti 2 jalma anu keur didengekeun obrolanana teh kawilang lain jalma biasa. Kartika geus kungsi ngadeng ngaran eta 2 jago anu memang pada mibanda tahapan ajen pangarti anu geus aya dina tahapan pinunjul. Tapi pikeun si Jaka Bandang jago barangasan anu ngabina salawan bari teu ngiceup paribasana. Harita bisa nganyahoankeun aya jalma anu keur ngintip ngadedengekeun kana obrolan manehna jeung Komara si Dewa Asmara bari nyumputkeun dirina. Jaka Bandang jadi penasaran saterusna harita nyarita ditujukeun ka Kartika. Saha Andika? Anu ngadengekeun kana obrolan diri kula duaan saha? Ayo keluar teh bongkeun diri Andika. Lamun teu nembongkeun diri nganu hati bakal jadi korban pedang si Jaka Bandang. Ditegas beung Andika. Keluar. Sok keluar setan. Komara si Dewa Asmara kawilang muji oge dina hatena. Sabab kaseukeuten pangdengena Jaka Bandang leuwih punyul. Sabab geus leuwih ti heula nganyahoankeun ayana jalma asing anu nyumputkeun diri ngadedengekeun obrolan manehna duaan. Kartika gancang luncat keluar ti tempat panyumputanana. Sanajan pangawak awewe tapi dirina boga bekal ilmu bela diri. Sokomo kiwari geus meunang tambahan ilmu khusus ti Nini Iswari dibantu ku Ki Debleng. Teu matak aneh mun ajen pangarti Kartika jadi leuwih asak ajen pangartina. Kuring lain setan. Tapi kuring jelema biasa anu boga tujuan sarua jeung dari anjeun duaan. Curela ciung. Sadagadeg. Kartika harita mancuh nangtung teu jauh di tempat yukna Jaka Bandang jeung Komara si Dewa Asmara. Jaka Bandang jeung Komara si Dewa Asmara kawilang kaget oge. Sabab marehna duaan teu nyangka mun anu geus ngintip ngadedengekeun kana obrolan sarta kaluar nembongkeun diri dina gerakan nu teu bisa dianggap enteng nyata geuningan pangawak awewe. Jaka Bandang jeung Komara musirkeun paneuteup ka Kartika. Samemeh aya nu cumarita Kartika geus milaan ngedalkeun lisan. Terus terang kuring memang ngahaja ngintip jeung ngabandungan kana obrolan anjeun duaan. Ngaran kuring Kartika. Kuring memang kungsi deukeut jeung anu ngaran Sirawing. Tapi kuring ayeuna boga maksud jeung tujuan anu sarua. Nyata hayang malas pati ka Sirawing. Anu mata kuring ngarasa katarik hate ku obrolan anjeun duaan dina waktu ayeuna. Sikap jeung caritaan Kartika tenang nakeran pinuh ku rasa percaya diri. Sedengkeun Komara si Dewa Asmara kaget anu lain di kieuna. Germanehna memang teu poho yen Kartika teh kawilang wanoja anu geus jadi korban tindakanana waktu keur di tempatna Nini Iswari. Dirina pisan anu geus nyungsi diri nyorang badana Kartika. Tapi kakaget Komara henteu lila. Ku cara merhatikeun Kartika anu teu apaleun ka dirina, anu harti Kartika can nyahoeun ka dirina anu geus garuksak kahormatan kawanitanana.
samemeh Jaka Bandang nyarita Komara geus miheulaan nanya ka Kartika. Bagea Kartika. Kartika ngarantehnya. Bieu nyaritakeun ka Wilang Wanoh atawa deukeut pisan jeung Sirawing. Coba terangkeun ka Akang Kartika. Aya hubungan naon jeung Sirawing? Sarta dumasar kana tinimbangan naon pangna boga pikiran anu sarua jeung kuring duaan nyata males kandir ka Sirawing? Sok terangkeun anu jelas Kartika. Ari Kartika memang jadi wanter teuneng ludeung pangaruh hati anu geus nekat dibarengan ku kacecep ka Sirawing. Teu lila Kartika terus carita. Anjeun duaan lalaki anu geus dewasa. Tangtu ngarti kana kayaan diri kuring di waktu ayeuna. Terus terang kuring ayeuna keur kakandungan. Nasib nu karanapan lantaran lakuna Sirawing. Anu nyata dirina hianat teu tanggung jawab. Keukeuh teu ngaku jeung rumasaka anu rupa anu geus dilakukeun ku diri ka diri kuring. Jadi kabener lamun ayeuna kuring ditepungkeun jeung dua jago boga karep kalajiwana Sirawing. Geus teu asa-asa deui Kartika nerangkeun ngeunaan kayaan dirina. Sakaligus negerakeun sikap jeung pamadeganana oge kaayaan eusi hatena anu nyeri hate ku Sirawing. Komara si Dewa Asmara seuri dina hatena mah. Puguh manehna nu boga laku Sirawing anu kabagian getahna. Sidengkeun Jaka Bandang anu neuteup teu ngicep-ngicep ka Kartika masih keneh tacan cumarita. Akhirna Komara anu harita nyarita deui. Oh, jadi kitunya. Taya bayana mun boga karep rek ngabandungan atau ngagabungkeun diri ka Akang duaan. Ngantang tuwe teu bisa narima kitu bae Kartika. Coba naon ayeuna jaminanna rek ngagabungkeun diri ka Akang duaan teh. Jelas kudu aya jaminanana atuh Kartika. Lamun memang boga karep rek sakanyeri jeung sakapeurih jeung Akang duaan. Kitu tak Kartika. Jaka Bandang harita milu nyarita bari neuteup antep ka Kartika. Bener. Lamun tandana mun bener andi karek bela pati ka kula duaan. Mangsana ngalajiwa Sirawing. Sabab lamun rek kadon ngaririweuh mah tang tuwe eueuh gunana. Kartika bisa ngarti karena maksud caritaan Jaka Bandang jeung Komara. Dirina kudu bisa negerakeun jalan pamikiranana oge eusi hatena sangkan eta dua jalma teh percayaeun ka dirina. Kartika teu lila terus nyarita. Jaminan pikeun diri anjeun duaan. Kuring nyaho kana kalamahana Sirawing. Eta nu kahiji. Anu kaduana kuring oge ngarti Sirawing teh disayembarakeun jiwana tur aya hadiahna. Tapi kuring teu butuh ku hadiahna. Asal geus bisa malas kanyeri ka Sirawing eta geus cukup. Ku cara kitu hate kuring bakal lugina jeung bagja. Tah eta jaminan diri kuring mah. Jaka Bandang jeung Komara silih teuteub. Kawilang pinter oge ieu awewe cek pamikirna eta dua jago. Komara anu harita terus cumarita deui. Hade, memang alus naon anu bieu dilisankeun teh Kartika. Tapi ayeuna rek tumanya deui ye, naon anu jadi andalan pangna lumampah sorangan. Tur boga tekad hayang males pati ka Sirawing. Coba boga pangti naon Kartika? Terus terang saya ieu kuring dilatih ku Nini Iswari guru kuring sarta dibantu ku Ki Debleng guruna Sirawing. Anu mata kuring nyaho kana kalamahana Sirawing. Sabab kuring diberi nyaho langsung ti Ki Debleng. Tah ayeuna bisi penasaran aya nu hayang nguji pangarti kuring taya bayana. Sok saha anu rek nguji diri kuring? Kartika teuneng ludeung taya kakeueung. Jaka Bandang cengkat nangtung bari tus nyarita ditujukeun ka Kartika. Nyaho-nyaho pedang geus dilagar aya dina cekelan leungeun Jaka Bandang. Saterusna Jaka Bandang nyarita ditujukeun ka Kartika. Bener diri kula ayeuna anu bakal nguji pangarti andi ka Kartika. Upama memang bisa dua kali nikahan panarjang ti diri kula, anu harti bisa ditarima ngagabung jeung diri kula. Awas, awas bedang bayangan yo. Iya.
pedang si Jaka Bandang nyaho-nyaho geus ngahiuk bangbaraan rek nigas kana beheungna Kartika. Tapi Kartika memang geus leuwih ngaronjat tahapan ajen pangartina. Komo sanggeusna meunang tambahan ilmu ciptaan ini Iswari. Ditambah menang bantuan oge ti Ki Debleng dina mangsa ngamakarkeun ilmu bela dirina. Teu matak aneh mun harita Kartika mampu ngadalikeun diri henteu nepikeun ka kapalingan gerak ku si Jaka Bandang. Sakila cirim Kartika ngagentak luncat cingkahan sabetan pedang nasib Jaka Bandang. Corelah cileng, salauk, bubuk, kurila, plos. Sabetan pedang Jaka Bandang tekena kana sasaran. Malah tibelah katuh gigireun, gancang muterkeun pedang nang arah kana leungeunna Kartika. Tapi Kartika oge ngarti kana kaseugetan pedang lawan. Kartika narik ke leungeunna ka tukang bari ngagentak luncat ka gigireun badan bari marangan suku anu luncat. Leungeun katuh Kartika ngarah kana puhut ceulina Jaka Bandang. Ningali eta kajadian komara si Dewa Asmara kaprok tanah sugema hatena. Harita semua anu ngagerotos nyarita ditujukeun ka Jaka Bandang. Cukup Jaka Bandang. Cukup. Kartika geus bisa ngaloskeun diri tina 2 kali panarjang Andika. Ngandung harti dirina bisa ditarima pikeun ngagabungkeun diri jeung urang duaan. Hebat Kartika. Ilmu Andika nyata teu bisa dianggap endeng Kartika. Cacakan keur kakandungan. Komo keur kempleng mah meureunan. Cukup Jaka Bandang. Cukup. Jaka Bandang ngareret ka komara. Krak. Pedangna asup kana sarangkana anu ngadaplok napel dina tonggongna. Kartika ngemplong dadana sabab dina bisa bebas tina ancaman pedangna si Jaka Bandang. Anu memang mata kasima saking ku cepatna gerakan ulin pedang si Jaka Bandang. Untung ajen pangarti Kartika geus leuwih asak mun dibandingkan jeung ti heula-heula mah. Tiluanana geus kitu mah terus ngariung seunudurukan. Kaayaan Kartika benar-benar geus robah kaayaan jiwa jeung pamikiranana. Pangaruh tina hate anu keur nyadangankan ka nyeri jeung kapeurih. Tina kelakuna ngandung masarkana geterna amarah jeung kapanasaran hayang balas ka jadi ka Sirawing. Bari geus teu mikirkeun saha si Jaka Bandang jeung komara 2 jago anu makalangan bari nebarkeun tina kelaku kajahatan ka sasama insan. Caturkeun harita di tempat sejen dina waktu anu sarua. Peuting harita di jero imah Ki Wira katingali padang riung. Sirawing diuk ngarendeng jeung Saraswati. Sedengkeun Asep Ulung jeung Nyi Wiarsih malah deukeut ka tempat diukna Ki Wira. Paroman Ki Wira kawilang marahmai sabab tatu Sirawing kawilang henteu matak nyalampangkeun ka ayanana. Asep Ulung harita anu neruskeun hancat caritanana. Jadi kitu ai Rawing. Waktu akang datang ke tempat lumangsungna tarung tea. Si Jaka Bandang geus eueuh di tempatna ai Rawing. Nganu harti eta jalma masih kena hirup ai di kieuna. Ku ayeuna kitu jelas kayaan si Jaka Bandang masih kena tetep ngabayakeun ke pihak urang ai Rawing. Kumaha? Kira-kira numutkeun ai Rawing ya. Ki Wira narik napas panjang bari terus ke dalisan. Memang bener si Jaka Bandang teh masih kena tetep ngabayakeun kayanana. Ngan kula ngarasa regreg hate sabab satu jang Rawing oge teu parna teuing. Malah beunang disebutkeun dina waktu nu moal ladi oge bakal pulih deui. Kitu tah jang Rawing. Ceuk Ki Wira bari netep ka si Rawing anu harita nyengir bari terus ngajawab. Asa memang di baturan jeung diubarna ku Saraswati geus tangtulah diri kuring ti bakal buru-buru cager Ki aslina Ki ieu mah Ki. Ngan lamun teu di baturan ku Saraswati mah sigana bae aya bahan bakal buruk ieu awak teh.
sabab terus terang tangtu hati kuring teh bakal sedih jeung nalangsa upama taya Saraswati duka ting kumaha ki teu panggih sakedeung oge sono teh meni kabina-bina kitu. Si Rawing geus teu asa-asa deui dina cumaritana negerakeun kayana si hatena ka sararea anu aya di dinya. Saraswati ngalukur tungkul bari pipina baleureum. Untung ari Kiwira jeung Asep Ulung mah geus pada-pada apal karena adatna si Rawing. Jadi geus teu ngarasa aneh mun si Rawing nyarita anu saperti kitu teh. Kiwira nyerenge seuri bari terus nyarita deui. Nyatang tuna oge bakal tetap di dieu atuh Nyai Raswati mah Jang Rawing. Bakal tetap di dieu satungtung Jang Rawing acan sehat mah. Nya padan geus jelas pangna Jang Rawing ngaranna pantatu kitu teh lantaran nyalametkeun Saraswati. Lain ngan ukur nepikeun kasehat babarenganana ki. Tapi kudu salilana. Lamun henteu nepikeun ka kitu teh kuring mah kajen menta budug we salalemur dek rapat kana wajit weh wajit cililin anu luarna garing jerona baseuh. Alah dek budug salalemur dek koreng sa RT. Padahal mun bae dahar kolak Cipati kemudian huinya hui Cilembu ngeunah meureunanya. Bajigur meureun maksud Jang Rawing teh nya. Hanya kal geus peuting Jang Rawing. Kun isukan urang nyieun hayang bajigur mah gampang, kalapa aya kun. Ngan lainna mah anu kudu dipikirkeun teh rek kumaha ye lengkah saterusna mun Jang Rawing geus sehat deui kitu. Kiwira jadi hayang nyaho kana lampah saterusna si Rawing. Harita si Rawing nyelang nginum heula memeh ngomong teh. Terus noel kana leungeun Saraswati bari nyarita. Ulah tungkul wae atuh Saraswati Manya jago ti macan kumbang kalah kah tungkul wae. Apanan bieu Kiwira teh nanyakeun apanan iraha kuring kawin jeung Saraswati. Nya lamun bisa mah puguh we hayang buru-buru lah meungpeung usum hujan. Usum hujan teh keur panganten mah teu kaur nyingkab reregan teh. Sok hayang buru-buru maca sajak judulna teh Blaem-blaem. Saraswati ngadila ka si Rawing bari terus nyarita. Sok ka mana wae Kang Rawing mah ari taun teh. Kiwira mah naroskeun teh. Mun Kang Rawing tos sehat pulih deui, bari teras ka mana lampah Kang Rawing teh kitu lu teroskeun teh Kang Rawing. Oh, gitu. Aipanya teh sanes kitunya. Apanan nya kuring mah rek apanan rek neruskeun lampahnya nganu jadi indung. Kitu Ki. Apanan sakalian rek minta doana. Apanan sangkan bisa buru-buru kiwin jeung Saraswati apanan. Anu sigana teh bakal peh jadi kada mun teu laksana kawin ka Saraswati teh. Aduh, ingat kana kadal jadi ingat kana jadi guru. Keke ari Nyi Wiarsi iraha yeuh. Salamatan jeung Kang Asep Ulung teh. Ulah kuring wae nu ditanya teh. Ceuk si Rawing ngabagikeun paneutupna ka Asep Ulung jeung Nyi Wiarsi. Atuh ayeuna mah jadi Nyi Wiarsi anu kaeunteupan ku rasaira teh. Ngan Asep Ulung geus nyaho kana lilingeran kumaha cara jeung sikep anu hade mangsa macang karama jeung si Rawing. Harita Asep Ulung terus nyarita. Ari nurutkeun katerangan ti Kiwira mah dina waktu moal lila dege ai Rawing. Sabab akang ge teu miharep lila-lila teuing. Ngan ti wanci anu pasti sangkan Kiwira manahna tenang gitu ai. Sabab teu mustahil ari jalma anu sirik mah di antara para jago para patanang anu eleh dina sayembara kitu. Si Rawing nyerenge seuri ka Nyi Wiarsi anu tungkul eraeun. Si Rawing terus nyarita deui. Duh,
kabayang kukuring mah Kang Asep lamun engke nepikeun ka pangantenan terus boga anak biasa nama sok kabagian ngeyong-ngeyong anak bari jeung ngahalang kieu ngahalang teh kieu ye ayun ayun ambing di ayun ayun ku samping hasok gerak saare masing tibra sabab emak ujung bapak ge rek sarua sare aduh ngeunah ya mun aya cobek belut ditumpangan ku sapatu butuh tapi geus tunuh deh hayang sarenya si Rawing make jeung halang sagarupa najan bari silung atawa sumbang sorana malah ngobrolan ditungtungan ku hal anu mata kaget pikeun jalma anu can apal kana adatna. Ari Kiwira surti kana kayan si Rawing anu geus tunuheun atuh harita Kiwira terus kedal di lisan nyari geus tuluh masok we atuh sarekeun jang Rawing arah teh cager tah tatuna sok atuh ka itu leureuhkeun heula atuh geus kitu mah si Rawing kitu di anu sejena terus maradal sila sarta malulu ka jero enggona masing-masing anu memang geus dipernahkeun ku Akiwira. Tu meme asup ka jero kamar masing-masing si Rawing ngaret ka Saraswati bari nyarita. Saraswati sing tibranya ngambah alam impian. Muga-muga we sing bisa pagih jeung akang di patamanannya. Ari nyoot kupu-kupu. Lamun pangih jeung impian anu pikasieun. Tah sabab ngaran akang 3 kali ieu we pokona sebut kitu tanya mangka de bakal tenang tah lamun ngimpi anu pikasieun mah iwing gitu. Ke lamun geus ngimpi jeung akang tang tuh bakal ngimpi ngaragaji sok sing tibranya. Saraswati imut beretus ngawalon. Mangga nuhun Kang ulah serti nyarios atuh Kang bilih karugrag deui ke bilih kula mugi impen anu endahnya Kang Kumaha? Mun belujang kula mudah-mudahan Kang Rawing seengal damang tatuna oge dina kulemna oge sing tibra sareng ngimpi anu endahnya Kang Rawing. Ih, pasti atuh bakal ngimpi yang endah Raswati. Sabab geus dicipta ti ayeuna keneh oge. Guyang dina kotakan sawah jeung Raswati bari ngalaan non teh bari ngalaan tutut gitu. Duh, tada teh meunah suka jeung bungah nanya. Geus kitu terus mapai-mapai walungan ngecrik ngalaan impun. Resep meureunanya kasawang ku akang Raswati aslina gitu. Saraswati ngan ukur mesem. Si Rawing geus asup ka jero kamarna sedengkeun Saraswati oge asup ka jero kamar anu sejen. Peuting beuki sepi jempling. Sorana pas peuting marengan sakuna insan anu ngambah ka alam impiana masing-masing. Si Rawing geus sare tibra sedengkeun Saraswati masih kenetan bisa sare. Uling gasahan we bari jeung pikiran anak marudah ku rupa-rupa sawangan. Hatena galecok ngomong sorangan. Aing Edi aya di dieu sasati mah batur. Ngan saukur ka babaku Kang Rawing. Bet era dipikir-pikir mah ku Kang Rawing. Bener-bener ela anu lain di kieuna. Sabab aing geus nolak kana cintana. Aing nepikeun kaluntan ninggalkeun lembur. Sabab ngarasa reueus hayang tepung jeung buah hate anu ngaran Wijana. Tapi kanyatan karanapan bet nyalahan. Sabab Kang Wijana geus robah sagarupana. Duh. Kumaha atuh aing? Aing baca di era mun milu jeung Kang Rawing teh. Saraswati ngoneal hudang lalaunan. Hatena teu bisa tenang jajauheun ka bisa sare tibra.
lempang jejengkean terus ngadegetan ke lebah janela kamar. Saraswati ngarandeg eureun lengkahna. Saraswati puguh lain wanoja biasa. Sasat geus nyangking ilmu bela diri atawa pencaran ti paguron macan kumbang harita musirkeun kasegetan panca indrana. Saraswati boga kayakinan yen sakabeh pangeusi imah geus pada salare. Luntak wae kitu aing peuting ieu ningalkeun ieu patempatan. Da sigana mah geus salare. Beuteung kuat kurasa ka era pang-pang nama ku Kang Rawing. Anu teh teh masih kena tetep mika dedeusing mika cinta ka diri aing. Sedengkeun diri aing apan harita sakitu tandasna lantaran agul ku Kang Wijana. Kang Wijana, kunaon atuh anjeun baca dirobah kitu Kang Wijana? Pribadi anjeun teh berubah nu sakitu jauhna tina harapan diri kuring. Waleh aing teu ngarti kunaon Kang Wijana baca di kitu. Nyaan mending kena lunta peuting ieu we. Ngerah laluasa. Hampura Kang Rawi. Hampura lain abdi ngewa atawa nyaa. Datos kumaha atuh da sidik watosna seep. Waktosna Baraya Cakra. Geningan waktosna parantos teu nya kapan deui. Cad kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung duy ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Tah kitu. Atuh samantawis sim kuring dora-dori, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios. Geber.